jelema tukang ridit atau tukang zina tapi bagus babacaanana, tukang judi misalnya tapi paseh babacaanana menang dipakai imam, orang ngamakmum nakadinya sah bae malam minggunya naman terus di hotel subuh ngimaman tenan sebab urusan sahma sapira urusan fikih teman tenan masalah. Jadi asal rapih syarat jeung rukuna urang ngamakmum kanu kos kitu sah bae. Ngan batin teh aya teu narima, nurani teh teu narima. Sebab ai ruh mah fitrah suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ruhani teh suci murni nu mantak resepen jasa kanu suci kanu murni. Sanajan jelema tukang judi tapi ka ahli ibadah mah resepen bae, ka kiai resepen bae. Tukang korupsi ka kiai mah resepen bae. Komo ka kiai Golkarna. Akur cak jada jeung aing ka. Henteu nurani mah teh lain kitu. Tetep nyana ge nyeungseurikeun. Pemerintah DPR anu sok sugak-sogok sok bere ka kiai eta di jero hatena mah nyeungseurikeun nya jasa kitu bae eta kiai geus kitu teh nurani nu berangkat nu nyarita eta teh bisa dibohongan ketika aya imam Jumat kamari keur poe Minggu mantes azhar nyana ngawasitan main bola haju Jumat jadi imam hate teh teu narima ku sial-sial teuing ya imam aing tukang wasit ai babacaana mah rapi hati teu narima sebab daon cak hate teh hayang amat imam teh anu murni nu bersih geus lamun nyaritakeun fikih mah atuh sah bae asal dodna buleud bae nyana belajar baik ka ditu ka Ki Humaydi atawa ka ditu ka Muammar bodna buleud sah bae tapi nurani mah teu betaheun dipingpin kudu kitu teh lain kieu asana imam mah kuduna kamari jadi wasit priwitna ge dibabawa ku nya jadi imam teu ngeunaheun komo ieu nu ngridit komo teman nu sok mabok sok zina dan mantak lobalah di lembur teh huru hara leletikan akibat teu dipake karesep akhlak imam lain soetik gama lain di Tangerang bae di Garut di Tasik di Bandung selalu aya huru hara si lingkungan masjid teu betaheun mun di imaman ku si eta padahal mah masyaallah babacaana rapi luar biasa pakaianana ge ya Allah ya Rabbi sorban ge ngangsar kahandap ngangsar tapi teu betah barang ditanya-tanya eta teh anu kos kitulah cenah akhlakna di luar ieu tanurani nu berontak mantak wayahna bae ka urang-urang lembur ka ustad-ustad anu kira-kira bakal jadi huru hara ngimaman teh maningan mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri yang penting pesongonnya cukup. Teh dari mah hate eta mah urusanana hate eta mah lain deui eta. Jelema embung Jumat di lembur sorangan aing mah pindah bae lah ka lembur nu hiji deui. Kunaon mang teu meunang henteu. Kula deuk di dieu bae cek cenah. Ieu mah teu meunang lantaran ninggalkeun lembur. Kajen kumaha Allah bae ja Allah nyahoeun. Ih sia bapan ieu dibejakeun jak Allah. Lain teh mah jak kiai. Teu bisa ditahan, teu bisa. Keke mang aya naon gitu mang. Wah, teu beres cenah. Kunaon teu beres sih imamna. Kunaon tuh bade hutang ka bank.
kula ge gede hutang jeung jenna teh saruana tuh emangnya kula sarua jeung nyana teu kula mah dulu teu bisa tah hate teh nolak bae nolak bung di imaman kuno kitu teh tuh aya ustad bagus jasa rapi jasa babacaan ge jeung hebat deui mun mimpin tahlil lagi kabelah dieuna kapanggih keur ngabonceng urang Lampung sial-sial ting imam aing eta aduh kunaon jadi kieu imam hate teh tah mulai nyana nu neuleuh ngabonceng si mbak urang Lampung berontak hatena embung aing di imaman ku jana nurani mah teu bisa dibobodo kajen ku kumaha ge tuh hese bae lah aing mah kiai eta resep aing sebenarnya mah bagus ramah tamah aju makrodna aju kunaon tuh nyana gegendengan bajeng Zaki aing tersep biasa we kuari bangunna disumbang nyana ku Zaki eta nurani tah mah nurani padahal mah teu ngarobah kana makrod teu ngarobah kana nanaon tapi nurani rusak anu nyalahkeunna nurani deui geus bae eta mah hese diomeanana tah mah kos kitu cak kiaina salah naon atuh aing teh teu salah nanaon ajubun disidangkeun deuk kumaha nyidangkeunana ya aing salah naon makrodnya bagus atuh aing masa kieu mah atuh pernah apan aing eta musabaqah duaan juara kadua aing berarti aing asup nominasi cak ganna teh eta teh hese lamun ku urang disidangkeun lah teh si babarengan jeung Zaki ai soal babarengan mah tuh naon kitu naon salahna teh mah urusan aing teh mah teu bisa disidangkeun tapi nurani tetep teu narima tah eta mah wallahu alam teh mah kos kitu bae mentek ge urusan batin mah teu kanyahoan ku jelema kasalahanana nu nyahongan Allah tapi efek daripada penyakit batin ialah nurani masyarakat bakal teu narima nurani masyarakat bakal ngambe bauna kurang kumaha kiai keur can jadi mui hebat jasa barang jadi mui ditaringgalkeun robah naonna coba ieu terobah setik-etik aja ilmuna malah tambah ku ari mah jeung kepemerintahan mun nyarita leuwih luas manehanana wawasanana ditambah ku wawasan nasional wawasan dunia makhluknya mungkin tambah ilmu beuki tambah tapi di sekelilingna embungeun ngaji kanyana hese nyidangkeunana lantaran naon nuranina golbuna terlalu cinta karena jabatan cinta karena dunia sementara Allah tersepen jasa kajeleban lu cinta dunia cinta jabatan nurani masyarakat dibere embung ambe-ambean batina teu hayangeun bau alabatan tai kotok deuk kumaha nyidangkeunana coba aya di Cisoka tah aya hiji kiai hebat jasa kuari tadi ajian di pasar Kemis loba jasa loba lain hiji barang asup kamui teu diarajian jancan paeh ieu di Belaraja ji di Keronjo tuh coba bae geus ieu mah nu aya di urang bae sarua nu di Bandung ge nu di Garut nu di Tasikmalaya aya kiai hebat jasa di Bandung luar biasa pangajianana ge sup jadi mui hiji-hiji mufarokoh teu daekeun deuk kumaha nyidangkeunana tah mah nurani tah mah tah ieu kula ngabejakeun teh kos kitu teh masalah nu waqiah jelas nyata kos kitu geus janana atuh teu meunang marah kunaon sia teu rek ngararaji ka aing teu meunang marah masyarakatna teu bisa ditanya kunaon sia embung ngararaji teu bisa kurang kumaha si eta ilmuna teu bisa dikitu-kitu lantaran batinna aambeunana lain ambe seungit atuh urang we lamun aya jelema teu resepen ka urang aambean batin urang ge kanyahoan ku urang ih si eta ngalirik bae ka aing asal ka aing we teu resep geus pegat komo ieu ka Allah tah kitulah caritaan ulama-ulama salafus sholihin
caritaan para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala nu mentak engke deulekeun geus maotna begitu maot moal aya nu zarah boro-boro batur ka kiai model kos gitu anakna ge boa ingeteun buah henteu iya sebab teu nyambung jeung Allah nu urang resep jarah sote nyambung ka Allah ya kolot cenah ieu mah neuk di tukangan ieu mah bae dikuburna abeh babari zarah nyanana ge wasiat kubur ku sia tukangan ieu mah deulekeun coba ulah-ulah batur emakna pamajikan anak moal ingeteun ayo heuy abah sia mah ieu maot bulan ieu heuh nya geus kaliwatnya teh ingeteun sakitu ge di juru imah mun di leuweung di ditu naon eta nyanana teu nyambung jeung Gusti Allah subhanahu ta'ala teu bisa disalahkeun tah eta lah jadi kesimpulanna pertanyaan nu tadi mun aya imam kredit aya imam teu mabok sah bae menurut fikih los para ka imam ai betah mah boga imam kos kitu los besi engke jana jadi imam deuleu di kantongna besi lain susur ke priwit trit kemenang sarakaat nyana trit kena offset aduh jadi salahnya nana ge juru akrieu gimana jadi ke offset cegedet masyaallah ikeur carita batin hese batin dijejejakeun sote ieu ge sararese jasa teu maksud sunggang singgung teu supaya jelas teu bisa dibobodo durani urang boga pamajikan bae asal lain deui ieu pamajikan aing servisna ku beda aya naon ieu karasa ku urang ngomong henteu naon tapi karasa nu radi teh ngambe ci naon ieu oh renganan biasa dibere duit henteu kanyawan tah ieu mah ja duit dicukup pakaian dicukup dapur dicukup tapi kok beda bae rarasan geus aya sabulan lain deui nah kapanggih di SMS Masya Allah aya rayuan gombal di luar ya Gusti Allah ning kutunggu jandamu waduh macem-macem ieu saha sial gua ini pedang diasah ku aing sia paingan ka aing lain heuy ieu aya kutunggu jandamu ieu teu karasa bae tah nurani Allah alam